أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد دائمة بدوام ملك الله جبريل ميكائيل إسرافيل عجرائيل وقار ونكير رقيب عتيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'id man wasi'a ala iyalihi yauma asyura wasi'a Allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Dina tanggal 10 bulan Muharram ieu saliteulah bisi nanyakeun ai ka santri mah bisi nanyakeun mang naon ari Asyura teh gitu kan ai bahasa di kampung mah Asyura teh bubur Asyura kan gitu hartina Asyura teh naon tanggal 10 Asyura disebutna tanggal 10 bulan Muharram eta Asyura disebutna aya Tasu'a mah tanggal 8 bulan Muharram eta tadi bisa nanyakeun Asyura teh. Asyura teh diambil dari kata asyarah 10. Tasu'a diambil dari kata tasiun eta salapan. Saur Imam Tabrani wal Baihaqi tampi ti Abi Sa'id man wasi'a ala iyalihi yauma asyura sasa jalma anu ngajembarkeun kanu jadi keluargana ngajembarkeun jajan ngajembarkeun balanya kanu jadi keluargana tanggal 10 teh nu tadina jajan 1000 jadi 2000 cek bapa mana teh jang tayana bulan Asyura tanggal 10 tah jajan teh ditamahan 2000 tamahan teh
bebeja teu apa maneh. Tah di mana-mana beda tanggal 10 beda jeung hari-hari biasa dina segi jembarna, dina segi mewahna. Eta mah kemewahan mah kumaha fasilitas masing-masing. Teu sakur-sakur mewah kudu jajan 200.000 sapoe henteu. Eta mah kumaha masing-masing. Nah biasana jajan sapoe 5.000 ditamahan jadi 6.000 tah ada beda. Atanapi jadi 5.100 atuh. Beda penting aya leuwih. Dina tanggal 10 teh aya leuwih. Tanggal 10 teh. Tadi mana-mana urang ngabedakeun tanggal 10 jeung hari-hari biasa. Jeung bulan-bulan biasa dina bulan Muharram. Wasi'allahu alaihi fi sanati kulliha, maka ku Allah bakal dibeungharkeun, bakal dijembarkeun na taun ayeuna keneh. Palinna enak kan bulan hiji Muharram teh nya. Bulan hiji. Bulan Islam mah Muharram bulan hijina. Tah gimana urang ngajembarkeun kana jadi keluarga ngabedakeun bakal dina taun ieu teh bakal ku Allah dijembarkeun, hartina dimudahkeun, digampilkeun dina urusan duniana gitu. Bisi encan komo can diberi jajan mah maneh bebeja enak apa maneh Pak kita ngaji Asyura cek ya. Insyaallah main digebuk eta Asyura teh kitu dibedakeun. Atanapi jeung babaturan sami urang mah jeung babaturan. Biasana tara ngopi, nah ayeuna mah jadi ngopi bareng kitu tah nya. Biasana jajan teh permen hiji jadi 2 jeung babaturan. Yang jajan awet kuaci atuh. Insyaallah awet mah 100 orang kita sahiji. Nah, artinya beda dina Asyura teh. Ya, tanggal 10 ayeuna. Ayeuna belum 11 kan? Beda. Bakal dijembarkeun dina taun ayeuna keneh. Nya eta masalah jembar jeung teu jembar nama kumaha Gusti Allah, nu penting ngalaksanakeun kalebah dinyana. Kitu dina 10 Asyura teh keistimewaanna teh.